kegiatan. Hari ini saudara mendapatkan kehormatan menjadi sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami terus sadaya Dur Abah nu Jawa di Petemuran nu anggar di Padesaan anu dumuk sorangan di lembur Matu Banjar Karang Pamidang. Posisi wayah kiwari tos aya di lapangan Setda Kabupaten Garut. Kurang ninggal anu di istrenan. Di istrenan teh upami bahasa nu lazimah dilantik. Saha anu dilantik? Mangga uningaan aya seueur karangan bunga, aya para pejabat, aya warga aparatur sipil negara. Margi orang nu dilantik nyaeta orang katilu Pemda Garut, Bapak Sekda Sekretaris Daerah. Kurang aja ngawaw ngelos ngabahas wartos nu atos-atos. Mojang jajakan nu garaga akang teteh nu saroleh ma bapa nu waluya ini ake anu jalan rezeki paranjang yuswa kauntun tipung katambang beas mangga uninga itu eta jenenganana Bapak Haji Nurdin Yana SHM Sekda anu pangenggal-enggal nembe lengse di istrenan nuju nampi ucapan selamat apa ge bade masih ucapan selamat antosan sami-sami itu bareng kalam kanca mitra sadaya nepangkeun si ganteng kalam atur wilujeng eta balad abah. Nah kanca mitra sadaya Dur Abah nu jauh di Pelemoran wangan di Padesaan anu dumuk tetep perangan di lembur Matu Banjar Karang Pamidang. Sapertos nu kauninga tadi masihan ucapan selamat atos ngopi ya aya keneh kantun diteraskeun. Halo. Ah, ya pejabat masa depan ya. Ngurakeun eta pami ya pejabat di rupa-rupa kanca mitra sadaya Dur Abah di Pemda Garut mah. Di antawisna Pak Haban aya, Pak Kabid, Kabag, Pak Kabag aya anu pasti mah loba opieun resepna teh. Sakali deui ngahaturkeun rebu nuhun rasa ketika bingan kaos kanca mitra sadaya ngawilujengkeun kanggo Pak Haji Nurdin Yana dina ngajalanan tugas anu enggal minangka pupuhu orang katilu di Pemda Garut janten sekretaris daerah. Jadi upami bahasa Abah mah eta teh poros halang gelandang menyerang. Mudah-mudahan tiasa amanah, tiasa janten panutan kanggo para aparatur sipil negara di handap. Nya cantiasa wawancara malum aya pejabat enggal nya keun urang antep heula nepikeun ka mana isuk urang tewak. Terima kasih Pak. Bisa banyak. Kanca mitra sadaya. Nah, kanca mitra sadaya. Nu kahiji salam ka wilujeng. Nu kadua ngahaturkeun salam ti warga Garut ka Bapak Wilujeng saudara. Nuhun kasiron haturna. Dasi ganteng kalem atuh tiba heula ge Bapak ieu. Pak. Nuju ngawaos. Kauntun tipung katambang beas. Manawi uninga eta teh naon kitu teras ngalarapkeunna kumaha ge saatos janten sekda. Pura-pura teh bisa we urang mah. Pertanyaan hebat teh. Ieu mah ngajebak ieu teh. Caina herang laukna beunang. Iya bener. Bengras lah pokona. Naon atuh nu bade dilakonan pertama saatos di istrenan janten sekda. Sakumaha panggilna mereka uninga nalika Pak Bupati masih sambutan di naraga pelantikan sekda. Sakitu ecesna entan simkuring Pak Bupati ngaharepkeun ka sekda nu enggal tiasa ngalakon sababaraha. Maka hiji sekda wajib hukumnya meningkatnya tapi ngaronjatkeun IPE. Indeks Pembangunan Manusia. Kalebet abi nya. Kalebet pangarsa. Dua pengen sakumaha nembe ngangkut masalah kesehatan. Kalebet abi oge. Kalebet pangarsa oge. Tilu
Katilu kesehatan tanya nang buka anu paling pokok nu anjeun manten diuningakeun menyangkut masalah stunting. Apa mah stunting mah abi teh kala beda abi mah jangkung. Tah ieu stunting. Ulu-ulu hiji deui stunting. Oh badak. Ieu mah jangkung badak. Nu kieu ngaranna teh dedeg HD dedeg sampai rupa HD lamun eta dedeg HD rupa teh sabaraha. Dilajeng anu ka opat. Anu kaopat nyangkut perkawis eta pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Opati hoyong aya sensus sistematis. Artinya sistem itu di mana pelaksanaan mutasi rotasi dumasar karena parigelan masing-masing. Ya, aya asas keadilan di dunia. Oh, eta teh kanggo positioning struktural atau napi kanggo sadaya. Sadaya. Kami pangitan strukturalna seperti itu. Pak, aya pertarosan di masyarakat. Sekda teh salah sawios poros halang gelandang menyerang. Artina orang katilu di kabupaten anu bisa ngakar ka handap oge ngait ka luhur. Kumaha treatment Bapak kanggo lingkungan ASN misalnya karena Bapak teh komandan sadayana ASN upami di samping tugas-tugas Pak Bupati sareng Pak Wakil. Ya tangkos panginten sakumaha mahkum Sekda selaku pupuhu pangnya di ASN nu paling peryogi harus ngajankeun hiji pegangan kami salah Sekda nyata mantena kedah ngarumaoskeun diri salaku kolot sanes kitu. Jadi kumaha saena kolot ayeuna punten mepende ngasuh ngasah ngasih gitu lah masyarakatna eta nu paling pokok tah kitu kan Camitra sadaya gunem catur abah ngawaos sareng pangerta Sekda Kabupaten Garut. Cak urang teu dan dihandeuleum sieum, urang teu di Hanjuang siang paranti nyongkot ninggalkeun ulah dibeakeun kabeh. Ngarah sono, ngarah sering silaturahmi. Bilih gaduh ka hoyong, tah ka dieu kontakna. Kontak naon? Aduh ka kontak erat. Tuh pasti urang siap divaksin. Nyunkeun pidoana, abi teh dijongklokeun ku pangarsa teh. Kedah divaksin ti heula. Pangarsa teh put kieu teh pangarsa we kersa anu san kedah nganggok mah. Permintaan terakhir saat acan divaksin, abi mah wios. Pokoknya orang-orang deket abi kudu divaksin kabeh. Siap gitu. Laras ade we. Nampi nuhun haturun kan Camitra sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin. Tenang bos, jangan grogi. Supporter geus loba euy. Supporter mah loba. Pokoknya amanat terakhir udah disampaikan, Bah. Tenang, Bah. 15 istirahat dulu, Pak. Istirahat.